Di masa pandemi ini kita jangan terlalu berani, jangan terlalu takut juga, jangan. Intinya kita waspada itu harus, dan jangan lupa taati peraturan dan jaga kesehatan. Hindari kerumunan dan selalu jaga jarak. Mencuci tangan setelah melakukan aktivitas di luaran rumah. Selalu berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh. Jaga pola makan biar sehat. Sehat itu mahal. Selalu memakai masker. Bersama kita peduli, bersama kita Indonesia Sehat. Dadah. naon Kang. Yang kawin. Hah, hayang kawin. Suhan disusukeun. Udah bukan nama Jiga we hukur ngadapang barang ieu jiga pedang. Aduh neng kumaha engkang awak kuru ngalong keang digawe hukur ngadapang barang ieu jiga pedang. Tahu neng nang. Naon mang? Beneran ya ayah? Kenaon? Bang kawin. Kawin. Sarua tuh kabeh yang kawin mang. Kumaha tuh aya can aya jodoh mah? Sabar kemarin memang. Ini sedih tadi ngadengkeun urang. Orang ada dayeuh we jiga kitu. Dugaan we kapanggih jodohna mah. Aya wae jodoh mama. Emang hayang kawin gitu. Ayang lah jelema mah kawin mah. Emang can kawin? Encan lah. Ih, parang saya sebuah anak tilu. Anak tilu di mana? Nah, kerola launan nih mau condong ih. Masuk emosian gitu. Kayak aya jodoh mamang. Justru orang jodohna yang dipercepat. Nggak bisa dipercepet jodoh. Kosna mengeunah lamun geus kawin nyeuseuk aya nu nyeuseukkeun, ngombahan aya nu ngombahkeun, kopi aya nu nyeduhkeun, nyeusehan disusuhkeun. Udah bukan nama garete kayaknya ih. Ngilu kawin. Ih, kok ilueun sih sia? Ya pan kawin aing. Ih. Terus aja kumaha deui? Yang bukan yang dipercepat jodohna. Mau ke mana sih? Kebon. Enggak sih ke kebon ke ditu. Ayo cerita deh. Bu aing mah sayang kawin. Kawin. Heuh, sayang kawin jeung aing dah. Hayang aing. Ayo bro. Mer, kawin mer. Bong kawin yang siang bong. Ah, Neng. Neng, Kang. yang kawin. Hah, hayang kawin. Heeh. Ih, kalau lompat. Maksudnya kemana? Nang ieu ka bogo aing. Ka Bogo. Oh, nyelut teh sia. Aing mau gento. Ih, monon sia Gorengan dok, kamar gede cokot ge hu. Geus teu indah aing hayang. Kepataan nya jeung bapak urang ieu mah. Sama jeung bapak di daharan teh aku sia atuh beak lah nepi ka sawah ge. Yo nya. Jeung bapak urang atuh teu kabagian mang saya bari nyokot. Barina sia mau gorengan hareupeun aing, geus nyawa aing mah main dahar-dahar wae. Aing mau bapak aing kumaha bae yo. Bae ka deula dah, penting masalahna. Oh, Oh, tuh ge. Aing mah teu kotit-kotit bapak aing kebagian hiji doang. Subuheun ge moal yo. Aing mah. tuh, cewek aing eta kunaon duda-duda gitu. Wah, oncom doang. Wah. Naon sia? Aing udah eta teh we yang kawin aing. Ih, ngeunah wae calon istri aing ieu mah cuy. Hah? Calon istri sia. Mang daek kitu neng? Heeh. Gantengan ge urang. Yang gagal deui wae. Set. Dadah. Aing mah nasib. Euy can aya jodohna kos kieu. Aing mah rieuh teu kahang mikiran hang kawin, can aya jodohna kieu. Yang bunuh diri wae kitu nya di luhur.
Naon, Mang? Oh, sorangan wae ya. Danau ya. Lupa nih. Linda kadinya. Lin. Oh. Ya, Bang. Ayo. Enggak. Kos awalnya si aja lah dapat. Heh, tuh. Kenapa bae tas Mamang? Si Gana marek bunuh diri ya ta. Bae tang keliu. Bunuh di mapaeh ke manehna? Ang kawin hayang bunuh diri hayang kumaha ya. Aduh, aing mah. Aduh. Luhur teuing bunuh diri na. Aduh. Mamang, kenaon maneh? Bunuh diri hari Ingat bunuh diri awas. Bunuh diri. Kosmol nyeri we raga gandap. Tuh, sok laju. Bunuh diri, paeh. Bunuh diri awas. Unan si Mangun bunuh diri. Hayang kawin. Ang kawin. Oh, Aya tuh awewe tuh. dos kita saya mangalaga. Enggak turun. Udah aing marek mencat wae dah. Marek mal. Turun. Turun, bro. Aing sieun sebenarnya mah. Mas boga turun ayo awewe tuh. Ayo, bro. Turun. Mas Bang, ayo. Urang boga awewe. Mantap bulan. Tuh. Anak awewe Mas ayo be, lu lah. Mana buang aing mah. Itu pas gelis tah. Gelis ya model-model nama lagi sih. Neng. Neng. Sombong awe gelis. Naon aa. Ya ada sih ya, aing kira awewe ini us aya ototan kieu aing dikira. Panama the best. Ayo ilu kawin. Oh bener sosial gitu.